Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana. Mangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng anu anyar dina cariyos Satria Lodaya Geger Jagat Nusantara. Karangan Bayu Andri Kusuma. Mangga kapala wargi kaum dangu sataasana simkuring bade nyohonkeun dihapunten boh bilih aya nu kasabit nami kasebat tempat ieu mangan sakadar hiburan. Oge kapala wargi anu nembe gabung di ieu channel, mangga ulah hilap dukunganana ku cara like, komen, subscribe dan juga nyalakeun tombol loncengna. Hatur nuhun, mudah-mudahan ieu dongeng sing tiasa ngahibur kapala wargi. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Berang kasilih ku peuting poe ganti minggu, bulan kaseret ku taun, teu karasa sataun lilana geus kaliwat tatar Sunda nu kungsi harengheng kiwari adem ayem. Tapi ieu kaayaan moal bertahan lila sabab di tatar kidul hawar-hawar geus kadenge hiji karicuhan nu disebabkeun lima jawara nu hayang ngawasa ka tiap lembur nu diliwatan ku dirina. Lain teu aya nu ngalawan, tapi kasaktian ieu jalma lain bantrak-bantrakeun. Malah sababaraha jalma nu nyoba ngalawan ieu lima jalma kur sababaraha geprakan geus ngeuman sing pati dina kaayaan awak nu ancur. Ku kituna daek teu daek pangeus si lembur kudu tunduk ka ieu lima jalma. Palawargi kaum dangu saderek Sunda di mana ayana, kocapkeun di hiji tempat nu katelah Kampung Tumaritis. Sababaraha jalma katingal keur ngariung bangun nu keur nyawalakeun perkara nu kawilang penting. Kadenge salah saurang ngamimitian cumarita. Hatur nuhun ka saderek sadaya nu tos kersa nyumponan kana pangangkir simkuring ngahaja ngangkir saderek sadaya pikeun ngagunem caturkeun hiji perkara nu kawilang pentingna. Rag eta jalmi teh ngeureunkeun caritaana sarta nyelangin nu heula sarta terus nuluykeun deui caritaanana. Kieu ieu teh simkuring ngadenge beja yen di daerah sajen geus datang hiji musibah nu disebabkeun ku lima jalmi nu anyar datang. Salah saurang di antara anu milu mairan caritaan laras pisan malah ti sababaraha urang telik sandi ieu lima jalma tos hasil ngawasa daerah pakidulan. Sareng pastina ieu tindak tandukna lima jalma bakal terus nyebar luas ka tiap daerah. Ku kituna urang sadaya kedah asak tinimbangan pikeun nying hareupan ieu masalah sarta urang merlukeun sababaraha satria deui pikeun ngalawan ieu biang karusuhan. Upami kitu mah kumaha urang nyieun gempungan wae, urang nyebarkeun surat setiap padepokan pikeun jadi anggotana.
Satuju kitu caritaan ieu sababaraha jalma nu keur gunem catur kitu kaayaan dina waktu harita. Kocapkeun di tempat sejen di tengah leuweung katingali hiji wanoja lempang antar bangun taya kacape malah teu ieu aya kasieun nandakeun ieu wanoja lain wanoja biasa. Sedengkeun dina leungeun ngeupel hiji pedang nu gagangna diukir ngabentuk sirah Raja Wali. Waktu geus nyedeka sareutna ieu wanoja kalayan jiga nu rusuh ngacorelat luncat dina gerakan nu cepat kacida. Arah ngajorelatna muru ka hiji lembur nu teu jauh ti eta leuweung. Hadirin kaum dangu baraya Sunda di mana wayana tah eta dina episode anu kahiji itung-itung pembukaan dugi kadinya heula sakedik heula dina dinten ayeuna engke dilajengkeun kana bagian episode anu kadua nu tangtosna leuwih aheng leuwih rame. Mudah-mudahan palawargi sadayana tiasa ngahibur tiasa kahibur ku ieu dongeng Sunda ti Mang Cemong. Hatur nuhun. Wilujeng kantun permios.